Halo, Sampurasun, Wilujeng Sumping di channel Pak Iwan hiji genep 2. Kumaha kabarna sadayana? Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat. Nah, dina video ieu Bapak baris ngaguar materi ngaregepkeun pupuh. Cik, naon ari pupuh teh? Pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup bagian tina hasanah sastra Sunda. Nah, ari pupuh teh kauger ku patokan atawa aturan mangrupa guru wilangan, guru lagu, sarta watek. Cik, naon ari nu disebut guru wilangan? Naon nu disebut guru lagu? Sarta naon nu disebut watek? Tah ayeuna urang bahas. Guru wilangan nyaeta jumlah engang atawa suku kecap unggal pada lisan atawa lari atawa baris. Contohna mangka inget tata krama sopan santun. Hayu urang hitung. Mangka inget tata krama sopan santun. Nah, berarti ayat 12. Jadi jumlah guru wilangana ayat 12. Anu saterusna nyaeta nu disebut guru lagu. Guru lagu nyaeta sora panungtung atawa sora vokal akhir unggal pada lisan. Contohna mangka inget tata krama sopan santun. Nah, akhirna huruf vokalna u. Eta guru laguna u. Nu terakhir watek. Watek nyaeta karakteristik pupuh. Tah, ayeuna urang regepkeun hiji pupuh. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal. Tah, pupuh nu ditembangkeun kaasup pupuh pucung. Pupuh pucung boga watek ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan atawa cuak atawa keheul alatan teu sapuk hate. Guru wilangan sarta guru laguna nyaeta 12 U, genep A, 8 I, 12 A. Tah, sanggeus ngaregepkeun pupuh, coba ku hidep jawab pananya ieu. Hiji, naon nu kudu diinget teh? 2, tanda jalma naon nu inget kana sopan santun? 3, salian ti nyarita kudu sopan, kudu kumaha urang kabatur teh? 4, lain barang nu kumaha cenah ari basa teh? 5, cikan ari hidep sok amis budi henteu kabatur. Dina pupuh pucung tadi aya sababaraha kecap ngeunaan kahirupan anu rukun nyaeta tata krama, sopan santun, iman jeung amis budi. Ayeuna prak ku hidep jieun kalimah atawa larapkeun kana kalimah kecap-kecap eta. Tulis jawaban di buku tugas sarta laporkeun ka guru hidep sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Salam semangat. Tong hilap channel Pak Iwan hiji genep 2.